urang mun asup ka garasi urang teh ngaliwatan tanah manehanana. Mah teh siga nu teu ridho lagi mobil urang boga jasa ka urang teh. Urang moal bisa asup garasi urang lamun teu ngaliwatan tanah manehanana. Ai celetuk pamajikanna nyeletuk ka pamajikan uing teh. Ngomong naon? Ngomong nama cenah eta si Bang Jon cenah naha cenah kulian mobil nu kitu cenah. Nya geus pamajikan ge ngadongengkeun cenah teu we da karesepna kahayangna da eta ge mengker aya we tilas kamari urang panen kopi tah nu di kebon belah jingkang teh. Heeh, nu eta. Cenah panen kopi di dinya urang meunang kan. 1,5 eta ge. Urang teh dibelikeun kabeh duit teh ngan dipake 500 juta. Nu sakeneh nya. Sakeneh. Atuh eta jelema make jeung sirik lah kadenge namanya urang teh bingung gitu kan. Ari urang ena rek teu jalan ka tanah manehanana ka mana jalan urang ya. Oh, mau biasa asupnya. Mau bisa asup. Da urang kudu dijual deui ganti deui kudu Avanza kamari gitu. Numpang atunya keun wae we sudah mobil-mobilnya urang atuh. Mobil teh baru kudu boga jalan serang yang lingkar tanah batur benernya. Oh, kudu nama tapi Urang mah kan tanah masalahna. sorangan ngaliwatna hungkul nya urang da urang teu ngaleuleungit tah batu bener mah bener urang ge ngarasakeun eta tanah teh tanah manehanana nu kaliwat mobil urang teh da aslinya jalan desa mah kan 1 meternya. Ya kan jalan mobil teh ka 2,5 meter teh. Ari keur mobil apa sama teu jadi masalah. Teu heula mah. Eta mah henteu kan manehna geus boga Toyota Rush atuh eta teh.